Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu teu oleh mikarieuss tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan andang S. Argayuda Channel nuju di mana we ayana. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga neraskeun hanca carios anu katunda dinten kamari. Pamugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan sehat lahir, sehat batin, kalayan ginulur kabagjaan sapapaosna. Atuh simkuring teu hilap teu oleh-oleh nganuhunkeun kana pangrojongna ti para wargi ti awit duwi ka ayeuna lumangsungna ieu dongeng katampi kana pangrojongna munggi ngajantenkeun cukang lantaran supados sastra Sunda tiasa nanjung tiasa neras. Atur nuhun kana sadaya perhatosanana. Kalayan dina waktos ieu anger sejanaraskeun hancanya ci carios nyambung anu judulna Hariring Silung di Nagri Maung. Anu dinten ieu teh parantos nincak ke bagian ke-22. Dina dinten kamari dina bagian ke-21 nyarioskeun Wisnu Kamandaka kasarung kaleuweung larangan. Kalayan jojoh patutunggalan sareng dua urang datuk pangjaga taleuweung larangan anu namina Datuk Kardiba sareng Datuk Kardabi. Kalayan patepang oge sareng wanoja geulisnya anu tetela kenaleun ka Intan Baituri. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan. Wilujeng ngadangukeun pun awiktu astuna masidam mugi asalira salawasna aya dina kamuliaan. Hariring Silung di Nagri Maung bagian ke-22 karyana Andang S. Argayuda. Asmara jeung si Kosim kacida barungaheunana nempo Wisnu ngucunghul bari aya dina kasalamatan. Satadina mah duanana oge boga panyangka goreng sabab teu pupuguh ngiles lain waktu anu sakedeung-kedeung. Ngan sanajan ditalek sabaraha kali ku Asmara ngeunaan anu kaalamanana Wisnu keukeuh teu daekeun buka Rusia. Wisnu aya naon anu sabenerna pangna ngiles teu pupuguh. Asmara tumanya ka Wisnu sabab panasaraneun beuteung bebeja heula jo leungit teu puguh ka mana-manana bari ngilesna Wisnu teh dina waktu anu lain sakedeung. Teu aya naon Kang
mung hoyong terang jero naleuweung we tambi kesel. Wisnu keukeuh teu ngabejakeun anu kalaman ku dirina, teu bebejakeun papanggihanana, sabab ceuk pikir Wisnu taya hartina dibeja-beja oge kuriak matak sieuneun engkena kanu rek garawe lebah dinya. Nya kajeun atuh ari teu ayeuna naon mah di daguan teh kapan urang teh rek mulang ka bedeng. Asmara teu kapanjangan tumanya dan nu penting Wisnu geus aya deui bari aya dina kasalamatan. Sanggeus ngopi jeung sarapan liwat raju anu tiluan ninggalkeun eta bedeng. Maranehna mah pae-pae tapak liliwatan poe kamari muru mulang. Isukan atawa pageto ceuk pikir Asmara bakal ngadatangan di eta leuweung rek nebang kayu merante anu masih loba. Sapanjang jalan Wisnu leuwih loba balemna batan cumarita. Kajadian anu karek pisan saka sorang kumanehna bet matak ngaganggu kana pikirna. Pasosore anu tiluan anjog ke bedeng pamatuhanana anu aya di sisi walungan tabir. Tapi baranggok anak buahna geus saged siga anu rek alinit jauh. Barudak rek kamarana ari maraneh. Asmara langsung tumanya ke anak buahna. Sabab kacidaheranana nempo anak buahna geus siap-siap rek arinit nudu ka rek ka mana. Tah geuning akang teh datang. Syukur atuh ari akang keburu datang mah kuring sabatur-batur asa regreg deui. Si Odo anu cumarita teh bari terus nyamperkeun ka Asmara jeung ka Wisnu. Lain do nu benerna rek kamarana anjeun teh mani geus saged siga nu rek ngungsi. Wisnu nurutan tumanya sabab manehna boga pirasat goreng utamana nempo anak buahna Asmara siga anu boga kasieun. Mohon leres Kang, satadina mah sim kuring sabatur-batur bade ngungsi ka Datuk Bual. Si Odo ngajawab kana pananyana Wisnu. Renghapna ngadedak halon deui teu siga tadi anu pinuh karisi. Ngungsi? Ari kitu aya naon? Wisnu beuki heraneun ku jawaban si Odo. Bet nyebut-nyebut rek ngungsi siga aya keraman wae. Kieu dongengna teh Kang. Derek-dek si Odo nyaritakeun kajadian anu teu bak ka manehna sabatur-batur sabot Wisnu nyaba. Peuting tadi cenah bedengna didatangan ku rombongan jalma-jalma anu marawak kujur. Majarkeun rek nyin balitungan jeung Wisnu. Tapi lantaran Wisnu teu nyampak, maranehna baralik deui bari ninggalkeun ancaman. Cenah lamun peuting isuk Wisnu teu nyampak, bedeng rek diduruk. Kalian jalma-jalmana bakal ditandasa. Euleuh, nasa jeung urang mana cenah? Wisnu mani hargeueun ngadenge-dongengna si Odo. Sabab manehna teu ngarasa boga masalah jeung jalma sejen. Boga oge urusan jeung anu rek nandasa urang Sunda, rombongan Salamudin. Nah abet aya nu ngajorak jalma-jalma nu teu aya urusan. Kitu ceuk pamikir Wisnu. Teu ngawartoskeun saha-sahana Kang. Mung ceuk Datuk Bual mah cenah anu sok marwa kujur mah pasti urang kubu. Si Odo nepikeun pamanggihna anu ceuk Datuk Bual da manehna mah teu kaburu tatanya kana daratang teh kaburu sieun. Sabab anu ngajorag teh jalma-jalmana pikasieunun. Jadi si Odo jeung batur-baturna teu bisa majar kumaha. Urang kubu rarasaan akang masa teu boga urusan jeung urang kubu. Wisnu aneheun.
da manehna teu rumasaeun nyeun masalah jeung urang kubu panggih oge can pernah. Ari saur Datuk Bual mah cenah sababaraha urang anu kantos dielehkeun ku akang basa maranehna mantuan Salamuddin. Si Odo ngajelaskeun deui tina ucap-ucapna Datuk Bual. Sigana anu dipiteskeun leungeunna mangsa harita sabab maranehna mawa kujur. Wisnu karek ingeteun kana kajadian mangsa ka tukang basa tarung jeung rombongan Salamuddin anu peuting-peuting datang ngajorag ka bedeng rek merga samanehna jeung rombongan Kang Asmara. Tah leres kitu pisan Kang. Si Odo sumarita deui ka Wisnu paromana nandakeun anu boga kahariwang sabab manehna hariwangeun aya kajadian anu teu dipiharep boh ka Wisnu oge ka manehna sabatur-batur. Jung wae atuh ari rek ngarungsi mah keun akang mah sorangan di dieu bisi nya anu rek aya nu rek kaduruk bedeng datang deui. Wisnu nitah ngarungsi ka sararea ari ngajorag mah rek diayonan ku manehna sabab pikeun Wisnu mah rek saha wae rek di golongan mana wae ari tujuanna rek niat jahat mah pasti dibasmi ku manehna. Cadu mundur. Moal cios ngungsina oge ari aya akang mah. Sabab naon anu dipikasieun ari aya Kang Wisnu mah? Sabab kuring sabatu-batu percaya kana kamampu akang. Antos nyata dina sababaraha kajadian. Si Odo mutuskeun moal jadi ngungsi. Sabab sararea apaleun kana kabisana Wisnu anu teu aya tanding. Nya atuh ngan calicing we di jero bedeng ulah aya nu laha-lohok kaluar bisi cilaka. Tong hariwang sagala karaman bakal disanghareupan ku akang nepi ka tuntas. Wisnu nya tujuan kana kaputusan sararea teu kudu ngendong. Sabab para karaman bakal diayonan ku Wisnu rek sabaraha urang we jumlahna moal dipanglumpatkeun kitu tekad Wisnu kamandaka. Peutingna sanggeus salat magrib Wisnu ngadaweung dina bang barung teu pohoeun kana suling laju niup suling ngawihkeun lagu-lagu Sunda dina gelikna sora suling. Teu ieu siga anu keur ngadaguan musuh. Wisnu malahan kalah anteng ngulinkeun sora suling dina kawih-kawih Cianjuran. Siga anu geus jadi ciri Wisnu kamandaka teu bisa jauh jeung suling. Ke bunten para wargi ngasuh heula sakedap. Sakantenan sim kuring sejang ngiring ngemutan ka para wargi anu kalorsan ujung ngadangukeun ieu dongeng. Utamina kanu nembean. Bilih YouTube nanti acan di-subscribe, punten di-subscribe heula nya. Biasane supados di mana sim kuring dina midangkeun deui carios enggal dina karajenganana tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun.
Kira-kira wanci Isa di walungan tabir sada sora anu pating kecebuk, sada sora-sora anu keur ngolah parahu. Sorana beki deket ka bedeng Wisnu. Teu sabarhalila aya anu pating curingkang muruka bedeng. Aya meureun 7 urang mah. Sakabehna marawa kujur. Ngan gegedugna mah dari bari dina cangkengna ngagaplek bedog goplak. Wisnu Kamandaka, montong kalah ngajedog. Sabab anjeun mangsana andi, sabab ayeuna mangsana andika bakal kojor. Mun nya andika jago, geradenan kula sabatur-batur. Si gegedug rombongan susumbar ka Wisnu dina omongan-omongan anu kasar garihal. Saterusna manehna maledogeun kujur ka Wisnu. Wisnu anu gesur ti bakal kitu, sakilat awakna luncat ka gigir. Celep kujur nancep dina papan bedeng. Sanggeus kitu laju Wisnu ngablesat ka lureun bedeng, mulu rombongan anu ngajorag manehna. Wisnu teu neung ludeung taya karingrang. Urusan taruma geus jadi pagaweanana unggal usik. Jadi nyang haripan ieu rombongan teu gimir teu sing. Bae baraya kula teu neangan musuh, teu hayang yen diributan, tapi lamun aya nu datang ku kula bakal dibagiakeun. Wisnu ngamimitian sumarita dibaringku kawaspadaan diri, suku kencana nyolodor ka hareup, leungeun katuhuna diangkat luhureun pundukna, dengan kencana dikahareupkeun pasangan jurus Cimandek. Rasakeun panarajang kula sabatur-batur Wisnu, sia pasti modar ayeuna mah. Jadugna rombongan anu cenah urang kubu hohoak ka Wisnu Kamandaka. Laju mere isyarat ka anak buahna sangka narajang babarengan. Sanggeus meunang isyarat ke gedugna, laju sakabehna pada narajang ka Wisnu. Kujur anu paranjang jos-jos ngarahkan awak Wisnu. Pon kitu di gegedugna. Gegedug eta rombongan ngagajleng bari ngaheumbatkeun bedog panjangna anu diarah rek nigas beung Wisnu. Ciat modar Wisnu Kamandaka. Si gegedug rombongan langsung kumolebat bari ngaheumbatkeun bedogna. Rek nigas beung Wisnu. Gerakanna lumayan cepet. Bedogna ngahiuk bangbaraan. Hop Wisnu jingkrak ka tukang, bari teu ngarobah kuda-kuda. Plos panarajang gegedug Pradurjana teh ngeplos, ukur ngahakan angin. Keur kitu belesat sababaraha kujur ngarahkan awak Wisnu. Tapi Wisnu gentak ngobahkeun awakna dina ulin jurus Hokmojin. Awakna ngareundeuh ka tukang, lajungan sakilat Wisnu Kamandaka najongkeun suku katuhuna. Teu salah deui. Suku katuh Wisnu kena pisan kana pelangkakan musuh anu pangdeukeutna. Tobat saurang musuh Wisnu ngagoak dari. Laju ngagedebut di bandemah teu usik deui. Kapiuhan alatan kanjutna katajong ku suku Wisnu. Suruntul kujur murbeuteung Wisnu. Kilak Wisnu ngipisan awakna. Los kujur ukur ngaliwat sabaraha senti tina beuteung Wisnu. Sanggeus kitu suku Wisnu mata deui dipake najong iga burung musuhna. Kertowat saurang di musuh Wisnu ngaguak tarik. Igana potong 2 ku tanjungan Wisnu. Laju ngagedebut ngadon kokowowongan bakat ku nyeri. Saterusna adug songkol dina lemah teu hudang deui. Datang deui kujur rek niruk beung Wisnu. Tapi ngan sakilat Wisnu ngagilekeun awakna. Saterusna dina gerakan anu kacidat cebatna kujur anu ngeplos tina panarajangna laju dirawel ku leungeun kenca Wisnu. Sanggeus kujurna karampas ngan sakilat Wisnu ngababukeun kujur kana puguh ceuli musuhna. Aduh ieu solontod anu dibabuk puguh ceuli ti tonjongan. Laju ngagubrak teu usik deui. Saurang musuhna ngagajleng pinu amarah. Cabab nempo batu-baturan pada numprak.
kujurna ngadius mur awak Wisnu. Tapi Wisnu rikat ngagiwa dina jurus malipir pasir. Kepigilang musna ditewak. Laju leungeun anu katewak dipurilitkeun bari dicentok. Sanggeus kitu tuurna mata nunjal si ku anu dipurilitkeun. Krek sada tulang potong. Ampun. Aruna Rajang Wisnu ngaguak tarik. Leungeunna ngampleh tina pelebasi kuna. Saterusna ngajauhan pakalangan bari humargung nahan ka nyeri. Geus teu ungkulan pikeun ngalawan Dewi Wisnu. Bangsat kurang ajar. Modar sia. Gegedugna kacedamurkana nempopat anak buahna geus rubuh teu walapaya. Manehna ngagajaleng bari ngaheumbatkeun bedogna. Tapi pikeun Wisnu panarajang modal kitu mah ukur gede nafsuna wungkul. Teu mantak bahaya pikeun manehna. Harita oge ukur ngareundeg ke belah kenca dina jurus tarate katiup angin. Laju leungeun kencana didorongkeun ka hareup. Teu salah deui leungeun Wisnu mandaran pisan kan awak si gegedug. Bag tobat. Awak si gegedug tibebeut ti bandemah. Tapi buru-buru hudang deui. Ambak kanana ngahegak, matana burial pun celik. Nafsuna ngagugudug, amarahna muntab-muntab teu kawadahan. Dumeh manehna nepi ka ngagedebutna ku Wisnu. Ceuk pikirna biraku kudu meunang wiwirang ku ukur budak satepak. Saterusna si gegedug dibantuan ku dua anak buahna anu masih jagjag babarengan Rajang Wisnu. Anu tiluan siga bebeakan. Awakna jelung-jeleng mur awak Wisnu kamandaka bari ngagunakeun pakarangna sewang-sewangan. Ciat saurang anak buahna datang panggilana. Kujurna nyewuk rek ngagorok ti koro Wisnu. Hait Wisnu ngipisan awakna dina jurus malipir pasir. Laju perep kencanan digerakan ka ceda cepetna ngahabak kana iga burung musuhna. Musuhna ngaheuneuh nahan ka nyeri. Keur kitu Wisnu teu ngantep. Perep katuhna langsung nyeleber ka musuhna. Ceprod perep katuh Wisnu manaran pisan kana gaduh musuhna. Tobat anu didagor kadona kociak dengek. Awakna langsung ngagedebut di bandemah. Laju ngusek ka piuhan teu hudang deui. Modar sia bangsat datang di panarajang teu ngagunakeun deui kujur. Dibarengan ku ngabentakeun matak soak. Awak laku molebat bari nojoskeun kujurna rek nubles beuteung Wisnu. Hait Wisnu gentak cingkrak kagigir. Maksudna nyinggahan kujur anu rek nubles beuteungna. Tapi eta kesempatan dimangpaatkeun ku si gedug para rombongan. Bedogna langsung ku molebat nyamber Wisnu. Maksudna rek tigas beheungna. Ciat modar sia. Si gegedug ngarasa gede hate. Ceuk pamikirna Wisnu pasti palastrak sabatan bedogna. Sabab Wisnu keur aya dina kaayaan kagok. Moal bisa nyingcat. Hait dah kadara. Tapi Wisnu lain oge jawara lamun kudu bobor kerayuan ku ukur sakitu. Manehna langsung ngabebeutkeun awakna dina jurus kolonter monyet. Kalian langsung hudang deui geus jauh ti musuhna. Urang ajar. Bener-bener andika teh rancing sina urang malanen po. Tapi tong waka gede hate. Sabab sakedeung di oge andika bakal ngagoler jadi banusan. Modar ku bedog gula. Si gegedung para karaman susumar bakat ku amak. Nyehehe istilah montong kalah susumar. Ari nya mah boga kabisa prak gerat rajang deui diri kula. Wisnu teu gimir. Teu sieun ku ancaman si gegedug rombongan. Justru kalah nangtang-nangtang sangkan musuhna nerajang deui. Kurang ajar. Ciat jika gedug dibarengan ku anak buahna nu karisa urang deui hutet narajang Wisnu.
Kujur ngahius rek ngerojok mata Wisnu dibarengan ku surang ngabentak. Hup Wisnu ngareundek leun kencana ngarawe leungeun musuna anu keur nyelebar ngagunakeun kujurna. Sedang leungeun katuhuna Wisnu ngageblos kana pangangkakan musuna. Teu anta parah deui, leungeun musuna dicentok bari leungeun katuhuna ngangkat awak musuhna. Awak musuhna dipanggul ku Wisnu kalayan langsung dibantingkeun. Aduh ieu anu dibantingkeun ke Wisnu dina jurus panggul langsung waceak. Awakna gedebut ke cidatarikna kalian terus ngusek teu hudang deui. Gegedug rombongan para durjana. Kula mereka sempatan ka Andika. Geura bawa anak buah anjeun anu tinggal leresina jauh ti dieu atawa anjeun maksa rek milu cilaka si anak buah Andika. Wisnu teu boga niat ngabinasa, ukur ngawarah sangkan kapokeun. Jadi kalah nita init kasih gedug bari mawa anak buahna anu pada cidra. Barawargi rupina cados nyambung hadiring silung di negeri Maung bagian ke-22 dicekapeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manawi urang dipareng umur anu panjang tiasa ditepangkeun dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersa ngahapunten kana sanis kanten kana duputan kana lepatan simkuring dina ngadugikeun ieu carios. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.